Jip, saya bukan mantan meraha. Sia kunaon nanya-nanya mantan Ci. Aing keinget mantan Jip. Kumanya kori kabarna. Atuh geus bahagia meureun Ci jeung nu lain. Wah, mau pian Jip. Soalnya mantan Aing pernah ngomong Jip, kamulah separuh napasku. Pantesan kemari aing neuleuh mantan sia. Irungna make selang oksigen sabeula. Si kumaha Jip, mantan saya pernah ngomong non beka sih ya. Gedeung Ci, aing inget-inget heula. Heuh Ci, aing inget ya. Mantan aing pernah ngomong ka aing kara kemari-kemari, padahal aing geus kebel putus. Emang ngomong naon mantan si Jip? Ngajak balikan apa kumaha? Ngomong minta balikeun jam tangan jeung kaos cangklek anu pernah kumanehna beulikeun. Eta mantan apa debt collector Jip? Ci, makin ka dieu kunaon makin heulapnya neangan ka bogo. Padahal mah Jip, Allah nyiptakeun manusia leuwih loba awewe. Heuh Ci, tapi kunaon aing hiji ge teu boga nya. Siana teu neangan meureun Jip. Aing pernah Ci neangan di Facebook. Terus Jip, terus Arina foto mah cocok aing jeung manehna. Herang buukna pirang. Aya saminggu mah komunikasi diajak ku aing ka Timua. terus kumaha Jip? Belaan aing lumpah ninggalkeun motor. Aing pok nini. Ci, siap pernah boga mantan nu geus karawin. Lain boga-boga deh Jip ngalambak. Runtah meureun batur pake ngalambak segala. Aing boga mantan Ci, tapi manehna geus kawin. Kamari-kamari manehna ngimbok ka aing. Ngimbok naon gitu Jip? Manehna ngomong bogoh keneh ka aing, sampai manehna ngirim hadiah ka aing. Mantep Jip. Aju kuari masih kontekan teu? Geus diblok ku aing akuna. Pan kunaon? Geus boga anak opat Ci. Atuh mantep. Teu ngantik dioper bos. Masalahna lain eta Ci. Aju naon masalahna? Masalahna anu ngimbok pake akun mantan aing eta salakina. Ya Allah, saat ini aku hanya butuh kun payakun darimu. Masalahna anu ngimbok akun Lu. Masalahna anu ngimbok pake akun mantan aing